sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa maulana Muhammadin. Iya tasya'iranana cariosan sampurna sami merendenganana lantaran tepang jodohna Kanjeng Nabi kagarwana Khadijah jenenganana tak kitu asal usulna saur nu banget ilmuna caturkeun Nabi uswana salawe tahun tamatna cocok jeung titing angsana tahun waktos keur nikahna Siti Khadijah kacatur ngimpen dina waktu sahur ningali nu turun ti luhur panon poe urung mancur teras asup ka bumina sanggeus kitu cahayana nyangan kasadayana serta katingal rupina antara di Imam Mekah didinya Siti Khadijah ngundang paman anu tabah jenengan Ki Bagus Warko putrana Kiai Noval ilmuna bamatur apal tarang ngomong anu gagal ngajawabna anu nyoal cek Khadijah paman tulung abdi kata rajang bingung henteu welelun kang lintung nu mawi tacan kaitung cek warko impian naon carioskeun masing alon Siti Khadijah ngawalun terus
teratakon hakon lahirna abdi nerangkeun cara nu geus diomongkeun di luhur nu disyamirkeun mangga geura pertelakeun ceuk warqa eta impian alamatna gede pisan eta nabi panganggesan satemana kalakuan eta terasa pun paman Nyai bakal carogean kana binu akhir zaman ya